wabarakatuh. Kanca mitra sadaya dulur abah di mana wae ayana nu jauh di Pelembura nu anggang di padesaan. Anu dumuk tetap rangeunep di lembur matu Banjar Karang Pamidangan tepang deui. Sareng abah ngawaos, ngawangkong ngabahas wartos nu atos-atos. Kauninga ieu naon? Ieu aya di payuneun kantor Bupati Garut. Bade nyobian ningal situasi sareng kondisi yang aman terkendali tangkosna. Masih dina konten-konten Sunda warisan suku kapungkur dina babasan Sunda baheula. Urang nyobian konfirmasi aya di antawis babasan anu sering kakuping ku urang. Di antawisna berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana. Naon lebatanana? Hayu urang. Izin. Oke kan samitra sadaya dulur abah nu jauh di Pelemburan nu anggang di padesaan nu dumuk tetep rangeunep di lembur matu Banjar Karang Pamidangan. Ayeuna tos di rohangan Bapak Bupati Garut. Aya Bapak Haji Rudi Gunawan SHMH MP. Tos dokter apa ya sana? Ya, kelihatan margi kena wisuda. Mulai syarat mah atau sampai wisuda nanti. Jantan sakedap deui. Dokter mah biasa. Gelarna di anggonya engke. Ya, jantan engke bakal jantan Dr. Haji Rudi Gunawan SHMH MP. Ranggeteng bagja temen warga Garut di Pupuhuan di Kabupaten ku Bangsa Bapak Rudi. Pak, nuju ngembangkeun konten. Babasan sepuh kapungkur sok aya istilah saang bulan 14 kuring mah jalan gede sasapuan taya gantar kakaitan balumbang timurkeun maknana naon Pak numutkeun Bapak? Tah eta teh mangrupikeun hiji bahasa anu halus pisan dina bahasa Sunda. Eta ngahijikeun ekspresi kalemah cai. Jadi ekspresi kalemah cai yen eta jalmi teh ngalaksanakeun hiji kewajiban anu ikhlas. Banglas gitu kan? Anu banglas, anu teu ningali nanaon. Eta teh wujud kana pangabdian. Jadi pangabdian total dari seseorang kanggo kalemah cai, kanggo ka keluarga, kanggo ka hiji kagiatan anu ku manehna keur dipikasorang. Pak, biasana upami janten pejabat mah kedah asa hampura. Margi rupi-rupi raya benten persepsi. Kinten-kinten upami babasan eta janten cepengan Bapak teh salami dibanglaskeun we. Saresna mah kieu, eta teh tibalik. Anu loba dosa mah pamimpin, anu loba dosa mah pamimpin, anu loba dosa mah pamimpin. Lain hayat. Tah hayat mah boga hak keur dilayanan ku pamimpin. Luar biasa. Lobana pamimpin teh manehanana ngarasa adigung. Pamimpin teh ngarasa kawasa. Pamimpin teh ngarasa kudu dipika hormat. Kewajiban pamimpin mah ngalayanan rakyat. Suka teh suka kudu ngalayanan rakyat. Di zaman kiwari kulantaran urang mangrupikeun hiji daerah anu meunang warisan ti kolonial. Jadi zaman baheula anu ngaran pamimpin teh dibere fasilitas anu alus. Dibere mobil dinas, dibere baju weuteung, dibere imah gedong rumah dinas, jeung sagala rupana. Termasuk adat istiadat apanya warisan. Eta teh mangrupakeun hiji simbol seolah-olah pamimpin teh gede. Padahal namun jabatan geus beak mah imahna dicopot deui. Pejabat anyar, mobil dinas dicopot deui ku pejabat anu anyar. Tah filosofi di Garut mah ku simkuring kunaon simkuring? Da ari jelema mah laib. Jelema mah loba kasalahan. Jelema mah mangrupakeun hiji makhluk hidup anu tempatna salah. Makhluk hidup manusia nu teu salah mah ngan
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Terus dimaksum ya, terus dijaga. Sama utusan. Beda jeung urang. Ada Nabi mah. Tapi urang anu loba kesalahan, urang ajegeun deui. Yen pamimpin teh ulah dimule-mule. Lo diugung-ugung gitu Ulah kan? diugung-ugung jeung nu tadi babasaan. Aduh, Pak. Tapi teh berat nyuhun, berat nanggung. Berat nuhun, berat nanggung. Terus dipangbangunkeun jalan. Padahal kewajiban. Kewajiban dah Jadi kayak teh. sebenarnya mah lamun aya pamimpin kali itu mah ya pamimpin mah dihargaan Sewajarnya. komunikasi. Saya simpulnya kan gitu dia mah kurang simpulnya sok dina tenda. Misalnya dina tenda lah. Da dina tenda mah lamun hujan kahujanan. Lamun iris katirisan. Eta teh filosofi kesimpuling teh. Supados ngarasakeun naon ngarasakeun anu dirasakeun ku rakyat. Loba rakyat anu imahna kudu dirutilahu. Rumah tidak layak ini kudu ditingkatkeun kana anu layak. Tah ku kituna program Abah Janur ieu saya bisa. Mung bab naon anu kudu dicicingkeun dina cinekna. Dicicingkeun dina cinekna teh nyaeta siga anu tadi. Nah, ari rakyat ngomong, aduh hatur nuhun pisan, laksa ketika bingahan. berat nyuhun, berat nuhun, berat nanggung. Eta mah luar biasa. Padahal anu ngomong kitu mah kuduna pajabat sih. pejabat. Hapunten mah, hapunten abdi teh aduh, hapunten beli jatan dosa kasimpuring nu kudu mempertanggungjawabkan pimpinan engke dia omel akhir, dia omel akhirat. Karena tugas pemimpin Pak eta ku bapak ditularkeun teu Pak ka anak buah deui kan. Itu lu dina apel geus simpulnya mah songke eta. Cing atuh ulah adigung jadi pemimpin bae. Da dininya teh kita bakal pensiun. Bakal pensiun mah di rakyat biasa banyak. Naon bedana jeung mah teh. Imah di alun-alun tipika 2024 bulan Januari 2022. Geus ka itu kan mah ke bupati anu dipilih ku rakyat. Urang mah tinggal ningali. Oh, baheula urang pernah dinya tah tinggal ngalanyepankan hate. Ieu hate teu Anu teu bisa dibobohongan. Ari kata-kata mereka ngomong kumaha ge kata-kata. Bisa. Tapi hate mah malah bisa dibohongan. Buat teh nyumpun eta teh. Aduh, berat nyuhun, Berat nanggung bari dina hate mah nu kali gitu. Meureun dina pesak ge mah. Kituna urang ayeuna pur kana bahasa hate. Beres. Bahasa hate teh jadi simpulnya ge loba kesalahan bisa. Tapi di hate mah kan moal bisa dibohongan usah. Moal bisa dibohongan. Tah gitu kan bahasa hate. Bahasa hate catet da barudak bahasa hate. Nah, kieu cenah. Pesan kanggo milenial, Pak. Nah, milenial ayeuna bahasa Sunda teh ngan lain saukur alat komunikasi. Bahasa Sunda mah eta teh lobana mah filosofi. Ari filosofi teh hiji pedoman hirup berurang. Misalna kadeu ulah asa uyah pakidulan. Uyah pakidulan teh jadi asa nupang aingna, asa nupang beungharna, asa nupang pinterna. Tah barudak ayeuna kudu aya kana budi pekerti. Budak ayeuna sok ya etika ka guru di geus eueuh, manya guru di gelutan. Pak, eta sok aya babasana oge, Pak. Si eta mah nyakola tapi teu nyaman. Nah, Keuna teh Pak eta pemikiran eta mah nyakola di teh nyaman mah eta memang leres gitu. Kan kapungkur nya ke simpuring di Wanaraja. Keur budak leutik. Keur budak leutik baheula. Jadi ari sekolah agama mah di tahun 70-an kayak geus biasa. Jadi baheula mah budak geus di sekolah teh kudu wajib sekolah agama. Jadi Quran teh disusuhun gitu. Jadi kan saya kunaon ayeuna bupati sok lamun nanya teh gampang can pegawai bupati diberi 10.000. Saha ibuna Nabi Muhammad. Haramana Nabi Muhammad. Lalu bana mah teu nyerah padahal baheula mah simkuring teh lamun aya muludan. Eta teh kudu apa? Muludan teh. Oh, Nabi Muhammad dilahirkeun di Mekah puni Senin tahun gajah Awal bulana eta
Iya mah rada generasi ieu mah. Generasi apa? Jadi mesti dakep kieu teh tah. Genya hiji-hiji Pak. Bismillahirrohmanirrohim. Pak budaya eta kunaon bet ayeuna kaki Nah, naon nu kirang teh KFKDT Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah sok aya deui sajarah Nabi. Dilestarikeun. Eta teh mangrupikeun hiji pedoman kanggo kahirupan urang. Panginten modelna Pak kada digentosnya. Modelna pangintenan. Kan ayeuna berbasis aplikasi, berbasis Nah, ieu teh saya teh sebenarnya ngarasakeun bahwa kaprihatinan anu gede. Sim kuring boga budak umur 4 tahun. Da si Upin mah apal. HP teh. Upin ku apal. Ayeuna mah kumaha keur Ulul Azmi nya atau nabi sejarah-sejarah tentang kenabian. Kan dina konsep Islam mah anu ngaran jadi pedoman teh nyaeta pedoman anu di laksanakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingalitan anom duikeun ka anjeunna pupus. Kanca mitra sadaya dulur abah di mana we ayana nu jauh di Pelembura nu anggang di padesaan nu tetep rangenak di lembur matu Banjar Karang Pamidangan. Munal kacida naon anu dipaparkeun ku bupati urang sadayana. Tong hilak di channel mah ngawaos. Ngawangkong ngabahas wartos nu atos-atos. Ilmu ti papada batu, luang ti papada urang.